Tah warga Jawa Barat, ari maksud jeung tujuanana KPAI teh naon? Ari barudak anu di jaralan anu teu kaurus diarantep, ari ayeuna ketika pamarentah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat ku Kang Deddy Mulyadi diurus, kalah sibuk ngeritik, kalah sibuk komentar, kalah sibuk ngajejeleh. Tah naon maksud jeung tujuanana teh ari barudak anu di jaralan anu teu kaurus diararantep jeung pamarentah anu caricing teu dikritik, teu dikomentar. Tah naon maksud tujuanana teh eta teh KPAI teh tah naon warga Jawa Barat? Cik kumaha tah?